Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng tepang sareng ibu. Dina dinten ieu mugi urang sadaya dina kaayaan sehat walafiat, sumanget salawasna, daria dina mayunan pangajaran basa Sunda. Sateu acan ngadugikeun materi pangajaran, aya hiji sisindiran pamuka kanggo hidup sadaya. Yuk urang kupingkeun. Hayu ulin ka mangyana, bari mayar kaen katun. Yuk barudak sadayana diajar carita pantun. Tah tos kasebatnya materi dinten ieu wawanohan jeung carita pantun. Supados teu nyangkolong ting waktos, yuk dikawitan. Kumaha barudak? Materi perkawis carita pantun parantos kacangkem? Alhamdulillah kanu parantos nyangkem. Kanu teu acan tiasa diulihan deui ningali videona. Ayeuna sateu acan amitan aya hiji sisindiran panutup. Sumangga kupingkeun. Isuk-isuk naik kuda, jalana liwat Pananjung. Yuk memulai basa Sunda, sangkan mekar sarta nanjung. Rupina sakitu heula pangajaran ti ibu, engke tepang deui dina waktos anu bade dongkap. Ditutup ku akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.